basah. Nampo awe nu keur mandi. Ya ada sarua euy ge. Euy ngusungan di mimpi basah. Baik teh sing horeng ima aing kebanjiran. Iya sukan teh. Heeh. Kemana? Amang ngiring ayo. Ayo aman. Kelak. Jika aya nu keur mandi euy. Aji jiga parawan. Jig euy parawan keur mandi. Sabarkeun Tong. ayo. Bener rezeki mama ka mana? Aing keur kamar mimpi basah pikeun ayeuna nempo asli keur mandi. Oh euy aing mah aing ge banjir nyaan. बोले चूड़िया बोले कंगना हाय मैं हो गई तेरी साजना wah nanonon sia nong aing manuk sia Anjing, jauh. Bencong ada parawan pakai anak gede. Jalo. Jig ngusungan di parawan aing. Merowo, amit aing boga bodak kos kono kitu. Ih, cara yang teuing. Iya, dengerin capek. Minum. Ai. Tunduh euy. Yang sare. Bisa pindah urang. Aduh, capek euy. Yang sare heula. Air, aneh haus. Aneh Sultan, aneh haus. Pencetin yang benar, kepasin yang benar. Di kumaha. Hakan tah modal. Tolong tong dipaehan. Tolong. Jek, urang maneh. Astagfirullahaladzim. Urang ieu mah gara-gara nong awewe nu keur mandi ieu mah. Heeh, yuk urang babi jawa ke Pak Ustad. Ayo. Buru Pak Ustad. billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Nah, bacain ya. Ba Jabar, ba JRB, ba PSU dibaca Bakakak Jian bukan lima bakakak. Bisa ente macana. J Timarana Asep. Terus tadi di saung ya. Mimpi dipaehan. Mimpi dipaehan kusaha. Iya kan jadi raja nya. Oh. Terus baran pengawal teh maehan urang. Pedah naon atuh tos Timarana. Ini itu kan nong awewe. Ngomong awewe. Sugan teh parawan PT Jalur. Jika anak Awas berarti dibabukan. Selalu lompatan we terus abi teh tunduk kaboboan we teh. langsung mimpi. Mimpi dipaehan. Jadi lamun orang tinggal di kitab Al-Qur'an. Orang tinggal di ayat Al-Qur'an. Non cek ayat Al-Qur'an. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La taqrabul jinnah. Janganlah engkau mendekati jinah. Apa itu jinah? Hal yang menyesalkan kita kepada jalan setan. Ayat jinah panon, jinah telinga, jinah tangan. Kabeh badan kita berbuat jinah. La taqrabul jinnah. Sebagai manusia kita tidak boleh mendekati jinah. Mendekatinya oge tekenging apalagi malapetaka. Tadi eta noong mandi jinah lain. Jinah
ulah sekali-kali jaga ulah noong di rumah dinya. Berjanji, Janji. saya berjanji Saya berjanji tidak akan tidak akan noong lagi yang mandi. noong lagi yang mandi. Apabila saya melanggar, Apabila saya melanggar, saya siap dihukum. saya siap dihukum. Adanya untuk ke depanna besok teu kenging di noong nu mandi, jaga perkuat iman orang, perkuat Islam orang, tong dibuyahkeun ujina. Lamun kira-kira orang jina Allah suka teu ka urang. Allah bakal benci ka urang. Benci. Hayang jadi hamba nu dibenci ku Allah, Air. jauhi jina. Ya, itu paham? Paham. Sok aya nama, sok geura araman deui. Sok, jom araman deui. Ka mana maneh? Cici ngaji keneh, ngaji deui. Sok, sok, sok. التحية وبسلام أنشروا أحلى الكلام